Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi dulur-dulur simkuring anu sanawasna teu boleh mikareus tur mikasono kana carios-carios Sunda pidangan andang S. Argayuda Channel nuju di mana wae ayana bawah dinu caketna uga dinu tebihna pon kitu deui anu nuju ngalanglang-buana di mancanagara. Wilujeng patepang deui sareng simkuring kalayan mugia para wargi salawasna aya dina kawilujengan aya dina panangtungan kersaning Gusti Cat Allah Rabbul Alamin. Kalayan dina waktos ieu simkuring seja ngaduhikeun dihancar cariosan katunda dinten kamari. Nyaeta nu judulna Hariring Silung di Nagri Maung. Hiji carios anu ngaguar ngeunaan ayana Maung Campa di Piluwengan Sitabir Provinsi Jambi di tahun 70-an. Janten ieu carios canak tina kajantenan nyata napi tina pangalaman sejati. Mung parantos di rekayasa atanapi dianggit supados payus ngajantenkeun dongeng. Nanging alur caritana temana henteu robih asli sareng sajatina. Mugia wae ieu carios tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajantenkeun pangbeberah manah kanggo sakur'an ngadangukeunana. Bilih aya nu panasaran anu tumaros teu kadugikeun ngeunaan Maung Campa. Ieu ngeunaan Maung Campa memang leres aya anaknya jeung sanes karangan tapi leres-leres di Piluwengan Sitabir dugi ka Gunung Kerinci memang aya anu disebat Maung Campa atanapi anu langkung populerna sok disebat manusia harimau. Ieu dumasar kana pengalaman pribadi anu kantos kaalaman ku simkuring waktos nuju ngalalana. Mung dina alur cariosna sapertos dina obrolan atanapi dina panganteur dibungbuan kumang pirang-pirang kecap panyambung, kecap panganteur sareng kecap panghibur. Supados payus supados raoseun ka kupingna. Mangga para wargi ieu carios urang kawitanan. Wilujeng ngadangkeun pun awiktu astuna masidam. Mugia salira salawasna aya dina kamuliaan. Hariring Silung di Nagri Maung. Bagian ke-10 karyana Andang S. Argayuda. Aya deui Maung Kang. Bang Karim tumanya ka Wisnu ti jero bedeng. Sabab unggal Wisnu keur nyuling tara aya nu wadian kaluar. Maranehna bang baungeun ku unggal Wisnu nyuling pasti sok didatangan ku Maung.
Jadi maranehna leuwih ngarasa aman aya di jero. Sabab di luar mah bisi teu mungguhan buah maung teh ngarewag maranehna. Nya aya deui Bang Karim. Tapi barang ditempo kalah kabur ka jero leuweung siga anu sieuneun. Wisnu nganyakeun kana pananya Bang Karim. Bari panonna mah hantem rarat-rarat ka palebah leuweung. Sabab ti bareng kadatangan ku eta maung Wisnu panasaraneun. Nah eta teh maung nyaan atawa anu sok disebut maung campa. Sabab ku araraneh bet siga anu resepkeun ku sora suling. Entos atuh Kang tong nyuling teuing kuring sararea jadi keung. Didatangan wae ku maung. Bang Karim ngelingan Wisnu sangkan ulah nyuling wae. Da manehna sabatur-batur mah kacida sarieunana. Tong sieun-sieun Bang Karim. Da maungna oge teu galak teu sing ukur milu ngadengekeun sora suling. Ongkohan teu aya di hiburan iwal ti nyuling. Wisnu teu malire kana pepeling Bang Karim. Sabab Wisnu teh keseleun cicing wae mah. Bari kayaan leuweung anu sepi jempling. Kacida geunahna dipake ngumbar panineungan dina gelikna sora suling. Wisnu bata nurut kana panghulagna Bang Karim. Kalah ceg teuy kana suling. Saterusna ngahadiring deui ngawihkeun lagu-lagu Sunda dina gelikna sora suling. Tapi karek salagu oge can rengse ti palebah walungan sadaya parahu didayung muruka bedengna. Teu pati dilayu nu tingku cunghul muruka bedengna. Bang Karim ka dieu Wisnu ngagegero Bang Karim. Sabab anu haranja tina parahu teh teu dipikawanoh ku manehna. Ieu rombongan teh siga anu anyar panggih. Tapi nempor gigna mah ieu jalma-jalma teh lain anu rek niat hade. Aya naon Kang? Bang Karim tumanya bari rusuhan muru Wisnu. Sarungna ngaleleke da puguh keur gogoleran. Itu aya nu datang sigana mati luan Bang Karim. Wawuh teu ka eta jalma. Wisnu tumanya ka Bang Karim bari nuduhkeun ka palebah jalma anu keur ngagedig muru bedengna. Lakadalah tah eta teh anu sok disebar rebut jagoan kubu. Baladna Salamuddin Kang. Kadekang sing caringcing kuring marek nyumput. Bang Karim ngawawadian Wisnu laju manehna mah lumpat muru ka jero bedeng. Bari saterusna hari weus-weus ngabejaan babaturan anak. Tapi da saurang oge taya anu boga kawani pikeun mantuan Wisnu. Bener ceuk Bang Karim. Kabeh oge nu aya di dinya mah geuyeub apu. Wisnu teu ngejat ngadian satunjang beas. Tekadna buleud rek bebela kalanceukna jeung ka rombongan urang Sunda anu aya di dinya. Satadina oge anu ngaran Salamuddin jeung usung esangna teh rek dijorag ku manehna. Kabeneran ayeuna datang ngajorag ka bedengna, ku kituna rek dibagiakeun sahade-hadena. Bagea baraya syukur aranjeun datang ka dieu. Teu kitu oge kukula satadina mah aranjeun teh rek dijorag. Wisnu kamandaka ngabagiakeun rombongan anu karek datang teu nempokeun karisi atawa karempan. Estu teu neungludeung daya kasieun. Di warga Wisnu geus kasipuh ku mang pirang ilmu kajawaraan. Jadi soal tarung mah geus jadi karesep manehna. Soal hirup atawa maot tina prakna jojoh patutunggalan teu jadi kabeungberat pikeun Wisnu kamandaka.
mun teu salah pasti anjeun anu boga ngaran Wisnu Kamandaka nya salah seorang anu anyar datang anu boga pangawakan jangkung badag langsung nebak kanu keur ngabedegah hareupeunana sabab ieu jalma anyar pinanggih teh taya riuk-riuk boga kariwas atawa kasieun siga anu teunung taya karinggang. Kula emang Wisnu Kamandaka lamun aranjeun keukeuh peuteuh boga maksud rek dan rasa urang Sunda anu aya di dieu artina aranjeun kudu adu hareupan heula jeung kula. Wisnu Kamandaka teu loba dicarita langsung tandas dina sikep salaku jawara. Lamun kitu mah anjeun teh kudu modar peuting ieu keneh. Daraponan kadinya barudak. Jalma anu jangkung badag anu boga ngaran Datuk Jamudin langsung ditangoroyok Wisnu Kamandaka ka anak buahna. Teu apaleun yen anu rek dirogahalana teh mangrupa jadugna ti para jawara. Modar siah. Dua orang anak buah Datuk Jamudin pating suruduk ngaraponan Wisnu. Bedogna ting kolebat rek niga sabak Wisnu. Tapi Wisnu Kamandaka ukur mundur salengkah. Lajungan sakilat awakna ngipisan bari langsung ngajongkeun suku katuhuna. Keuna pisan kana kakemplong musuhna. Tobat ngan sagebragan saurang anak buah Datuk Jamudin kokos sodan bari utauger anu saurang di bedogna kumolebat kana beuheung sakilat Wisnu ngalengkahkeun suku kencana ka hareup leungeun kencana dina gerakan anu ngan sakilat dipake ngarawe leungeun musuhna sanggeus katewak laju dipurulitkeun saterusna tuur kenca Wisnu disunulkeun ka ruhur dina jurus sikalongan ngarah kana siku musuhna. Krak tobat anu saurang dikociak dengek leungeunna potong tina lebah sikuna laju ngagajel ngajauhan pakalangan antukan dua urang anak buah Datuk Jamudin ngadonting hargung nahan kanyeri teu bisa deui nerajang ka Wisnu Kamandaka. Urang ajar budak jauh bau jaringau ye rasakeun bedog aing Datuk Jamudin anu geus janji ka Sarambudin rek tandasa Wisnu Kamandaka amarahna ngagugudug laju bedogna kumolebat rek narok sirah Wisnu sakilat Wisnu narik suku kencana keluar laju ngareundeup ngagunakeun jurus tarate katiup angin. Pros bodogan rek taruh sirah Wisnu teh ukur jabat angin. Ciat Wisnu ngajurung gunung beri langsung suku katuna nyeleber dina jurus tajongan Hokmojin. Kalayan teu salah deui suku katu Wisnu ngajebrod kana iga burung Datuk Jamudin. Aduh ieu Datuk Jamudin ngagerung laju mundur sababaraha lengkah. Saterusna babatak ngabenerkeun di awakna kalian siga nu teu boga kanyeri Datuk Jamudin langsung nerajang deui ka Wisnu.
punten para wargi ngaso heula sekedap. Biasa simkuring sejang ngiring ngemutan ka para wargi anu kalersan ujung ngadangukeun ieu dongeng. Punten di subscribe bula YouTube-nya atuh pamitiasanya sareng lonceng notifikasina. Tiasane supados di mana simkuring midangkeun ieu carios dina kalajenganana tiasa langsung nembongan dina YouTube para wargi. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mangga urang lajengkeun. Heula Datuk Jamudin kurarek tumanya heula ka Andika naon pangna anjeun keukeuh peuteuh rek ngarogah lakula jeung sakabe urang Sunda nu aya di dieu. Kapan anjeun mah teu boga urusan sababan boga perkarana nyaeta Datuk Salamuddin. Wisnu nyoba-nyoba rek ngelingan Datuk Jamudin sabab bisi manehna kabur kalepasan ngagunakeun ilmu andalanana. Eta mah urusan kula, anjeun teu kudu nyaho. Tugas kula geus pasti rek ngandasa Andika. Datuk Jamudin gede harapan yen manehna bakal bisa ngelehkeun Wisnu. Manehna teu eungeuh kana gerak-gerikna Wisnu anu sakitu rancingeusna. Nya eta emang urusan anjeun. Tapi anjeun teh maksakeun karep. Ilmu anjeun ceuk kula macan sabaraha. Jadi lamun anjeun keukeuh maksa mangka anjeun bakal cilaka. Ceuk kula mah leuwih hade anjeun teh jung geura mulang. Wisnu mepelingan Datuk Jamudin jeung anak buahna sangkan maranehna nyadar kana kayaan dirina. Ulah maksakeun. Kurang ajar ningsia kalang ngahina ka aing. Rasakeun ye panarajang aing anu leuwih rongkah. Ciat. Datuk Jamudin batan sadar kalah mungkin murka. Manehna asa diecek ku budak satepak. Ku kituna awakna langsung kumolebat bari nyebutkeun bedogna. Tujuan narek nigas beung Wisnu. Hai Wisnu menang panarajang ti Datuk Jamudin anu ngababi buta. Langsung narik sukencana ka tukang. Pos bedog anu nyewuk rek nigas beungna teh ukur ngaliwat sababaraha senti tina beungna. Sakilat Wisnu najongkeun sukencana ka hareup. Tujuan narek najong si ku musuhna. Kalayan teu nyalahan suku kenca Wisnu ngajebrod kana siku katuh Datuk Jamudin. Cereng bedogna langsung mecreng. Tajungan sakilat Wisnu nyaleberkeun peurup katuhuna ka hareup. Jebrod peurup Wisnu nanggal kana gadona Datuk Jamudin. Dayagdag Datuk Jamudin ngadayagdag ka tukang bari ngahargung. Tapi dina kayan kitu dua anak buah Datuk Jamudin anu tadi ninggalkeun pakalangan langsung dua anak kumolebat di tokangan Wisnu. Dua bedog nyuk krek ngarah awak Wisnu anu harita keur nukangan maranehna. Anu komper leungeuna
maksakeun ngagunakeun leungeun kencana. Tapi samemeh bedog anu dua nepikan awak Wisnu tina rungkunjol aya nu ngagajeleng bari ngagaur tarik. Dua jalma nu rek ngabongohan Wisnu teu mangga pulia. Harita keneh duanana rajleng ditumbur ku panarejang maung lodaya anu kacida badagna. Atuh puguh duanana kuat kaburial buncelik. Saterusna nu duaan ngaragrageun karep kana gawir muru parahu anu teu jauh ti dinya. Datuk Jamudin teu tinggalun manehna oge ngagajeleng nubeutkeun serangan kana gawir. Sanggeus musuh-musuh Wisnu pada kabur, maung lodaya ngagaur tarik. Awakna langsung kumolebat kana rungkun, saterusna ngiles dina beleg-begna popoek peuting. Wisnu hargeueun. Lila ngauhuleng lebah dinya. Pikirna dipinuhan ku katengardian. Nah bet aya maung anu bebela ka manehna. Kang Wisnu sanggeus para karaman pada kabur, laju anu di jero bedeng ting bertek kedaluar muru Wisnu ka Mandaka anu keur ngahuhuleng. Maranehna beuki heran wae ku ketakna Wisnu. Kang teu sawios-wios biasa si Kosim anu sok hari suus teh banget kumelangeun. Sabab rek babantu rumah saeun teh kabisa. Manehna singker aya di lembur oge tara pangangguran ngulik kanu sakara ritu. Sedang ari Wisnu mah getih anu ngamalirina dirina mangrupakeun getih jawara. Aya turunan ti leluhurna. Teu kuna naon kos. Ngahulang sotepeda eta bet aya maung anu bebela ka akang. Asaku araraneh. Sigana bener cek Bang Karim maung anu sok ka dieu teh mangrupakeun maung campa. Wisnu nepikeun kahelokna ka sararea anu geus araya di dinya. Sabab geuning maung anu sok sering nemongan teh siga anu boga rasa saperti manusia. Moal lepat deui Kang, eta teh maung campa, maung anu salerosna mah manusia. Janten perasaanana moal benten jeung manusia. Mung kadang insting salaku sato galakna lamun nuju ngawujud maung teu tiasa disieukkeun ku manehna. Bang Karim siga anu peuleun pisan kana seluk-beluk wong campa. Dina nyaritakeunana mani capetang. Jeung deui kecap-kecapna teh geuna kana kenyataan. Nya Bang Karim, akang karek yakin yan ucap-ucapan Bang Karim ngeunaan wong campa tetela bener pisan. Geuna kana kanyataan anu kapendak ku akang. Nuhun Bang Karim. Wisnu bungangang sabab tujuanna yang tepung jeung maung campa teh laksana. Manehna jadi apaleun kana ayana maung campa lain saukur beja. Tetela yen maung campa teh emang aya. Dok nyieun kopi kaledok euy rek nerusin ngabungbang. Tas aya bancang pakewe teh kalah leungit pitunduheun. Wisnu kalah menta cikopi ka si Odo sabab rek neruskeun deui ngabungbang. Meungpeung langit keur bengras kitu ceuk pikir Wisnu. Keur mah ti leutik karesepna kana nyuling. Atuh manggih kaayaan alam anu sepi jemping jadi kahudang deui karesepna. Siap Kang, kalesan rencangna cukepok anu atah keneh. Sok leuwih raos dituangna. Nu tos asak mah karaosna amis janten teu nyetel sareng kopi mah. Si Odo giak nyanggupan da manehna mah rajin popolah. Malahan siga awewe wae ngisikan kukumbah piring nyeuseut sok daekeun teu kudu diutah eta. Soklah Kang disarengan ku abdi bari hayang ngobrol sareng akang anu panjang lebar.
Margi akang manajan umur sana penabdi tapi elmuna linuhung. Bang Karim anu biasana sok ngahulag lamun Wisnu nyuling, ayeuna mah malah manehna oge cenah rek miluan ngabungbang. Sabab naon anu dipake khawatir? Sabab kabuktian kamampu Wisnu bisa ngelehkeun sagala bancang pakeuh. Atuh tungtung nama anu sejen oge kelah milu ngadaweung di luar. Sabab cenah hayang ngareungedongengna Wisnu salila makalangan jadi jawara. Pikeun maranehna mah naon anu dilakukeun ku Wisnu asa dina dongeng cenah. Bet saumur hirup maranehna kakara ayeuna tepung jeung jalma anu teu boga kasieun kuna naon. Padahal pikeun Wisnu mah naon anu dilakukan ku manehna taya hengna. Sabab emang manehna mah sapopoena ukur panggih jeung pigeleuteun. Peuting dipileuweungan tabir beuki recomrek. Sasatuan leuweung anu sok disarada ti peuting saheng mata keung. Eta bedeng panganjerkan rombongan urang Sunda teh ayeuna di luhureun lamping nulung kawing. Sisi walungan tabir jauh ka ditu ka dieu. Mun hayang pangijeng tatangga anggangna kanu pangdeuketna teh kira-kira 2 kilometer. Sakuliling bungking ukur leuweung jeung leuweung. Matak teu aneh lamun loba keneh maung lodaya. Tapi samemeh aya Wisnu mah cenah can pernah bedengna kadatangan maung. Jadi aman-aman wae. Ngan kadienakeun bet ngadadak aya perkara jeung urang uluan anu ngaku jawara. Sababaraha kali eta bedeng urang Sunda teh diontrog ku rombongan Datuk Salamuddin. Tapi untungna Wisnu kaburu datang. Nu antukna kabeh perkara mantai anu mau mangga kuliah ku Wisnu. Tepati lila sanggeus babarengan ngopi jeung goreng cokepok aya sora suling ngagenggeuk nembus geledegna leuweung. Jeritna sora suling nu dihariringkeun ku Wisnu lirewan ruhit anu jos-jos nuruhan hati. Seperti anu karasa ku Intan Baiduri sanajan harita wujudna keur ngarupakeun maung lodaya tapi hate namanya anger we hate manusia. Kang suara suling salila rilewan ruhit anu sareukeut nurihan ati sanubari anu titadutos kingkin ku kapeurih emut kasalira. Intan Baiduri anu masih can jauh ti bedeng Wisnu kumandear sesoranganan. Tapi saora anu mandear rebet kareungeuna kuno araya di bedeng mah sada sora maung. Ngagerem halon siga anu keur nandang kasedih. Tah sada aya deui maung. Keun wae lah ayeuna mah teu sieun ieu da aya Kang Wisnu. Rek teh bareng anu maturan ngabungbang pada cumarita nu sarua. Maranehna geus teu sieun deui ku ayana maung. Sabab kabuktian maung teh ku Wisnu mah sarieunun. Bari maranehna mah teu apaleun kana kasang tukangna naon pangna maung siga anu sieun ku Wisnu. Para wargi rupina carios nyambung hariring silung di Nagri Maung bagian ke-10
dicekapkeun mung dugi ka dieu enjing atanapi pageto manawi urang di perang umur anu panjang tiasa ditepangkeun deui dina kalajengan ieu carios. Babor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura. Kersang hapunten kana sanis kanten kaluluputan kerelepatan sim kuring. Wilujeng kantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.